Assalamualaikum. Ke. Pan ieu empuk amat. Empuk. Tangan ieu nya. Telepon ieu. Aduh, ya kesel amat sorangan. Akun CS. Argon. Aduh, ya kesel amat sorangan. Akun CS ah. Tangan ieu nya. Telepon ieu. Halo. Dia kapan ngadem? Oh, siap. Yuk. Anjir, mau ditumpang kaki dina suku he. Woi, iya dong. Ira balik Tangerang. Lah biasa baik. Atuh diuk itu nah nawaran. Diuk katan teh. Siap. Tadi ke siapa? Motor kemana? Lah biasa di laundry di susu. Anjir, alabatan baju bae di seuseuh. Orang kaya. Oh, siap. Ai si Uteng. Balik ke lah tadi mah. Jangan abang padahal mah. Perlu ngomong nama. Perlu nanya kira-kira. Nyasa, ngobrol jeung Bang Bargon. Lain ka harus pagigir. Ai daek mah pang nagikeun hutang Di saha? di si Ipul. Lain keur kieu mah ulah pun nagih hutang cenah, nagih utang ge daek urang. Oh, hutangnya. Ai kitu mah hutang mah diserahkeun ka abang. Heeh, tenang, tanggung jawab. Siap. Kayak dipangnagihkeun. Urang menek balik geus beres malah. Ah, siap. Punten ya. Oh, nya negara nagih hutang ngajak si entu itu. Oh, tuh geng balik ini. Nangkun motor. Oh. Beres, Bang. Doi, Aduh, kacau saya ieu mah. udah kacau. Naon sia? Ayeuna mah poeng sia diajak gawe. Mana pegawaian? Heuh, aya daek mah. Atuh hai siap. Tawaran dieu kalian aing. Oh, serangan lah. Doi, Naon? aya aing pagawean. Gawe naon? Apa kudu gede kawani? Lain. Hayang nyaho kawani aing mah dikiwari bae. Atuh mah sakitu mah, pokona mah nagih hutang urang. Oh, nagih utang. Atuh pan ngeus siap. Lain ante. Pang nyaho mah kawani aing mas gede. Ah, kacau. Oh, enggak, pokona mah ayeuna kita mah nagih hutang, ngeun sia kudu boga ulah baju kieu. Atuh kumaha aja aing teh beli baju. Dibereng ke ku abang baju kieu. Oke, gitu mah. Ayo beri cokot bajuna. Oh, siap ke. Ieu aing salin deui nya. Oh, Saya cukup. salin. Bari cokot bajunya. Siap. A few moments later. Toy, Edel, keren. pokoknya mah. Mantap. Hideung. Anjir ngaledek bakat aing mah Oh, puas. geus kira kedekeun mana? Dah, jeung salin sia kabeh. Mantap. Kayak ieu salina ratunya. Oh, Jong. Aing nungguan di dieu. Oh, teman barinya. Awas ya ada cai urang. Siap. Ke atupan ieu sabaraha duit ieu nya anu pikeun ditagih hutang. Aduh, dah kudu telepon heula ieu. Mana cenah aku teh. Bargon. Halo. Di mana Uteng? Di dia di jalan, Bang. Anon? Ayo hutang teh sabaraha duit? 2 miliar. Gede amat. Oh, siap gitu mah.
Saya menginginkan tiang di dia. Sembarangan. Kumah bang, keren. Sahal dia yo. Hampura bang ya poek kayak dunia. Keren sia, cocok pokoknya mah jadi tukang somai mah. Bang, atuh iya mere sepatu salah kio. Mana? Tuh, dipakai kurang gitu dulu. Aturan sepatuna nu salah, siana nu salah otak namun. Itu kudu kumaha Balikeun cege. Kio. Tah, Jahe. jajal lempang kitu moal eta ge. Kurang. Kio nya. Heeh. Tuh ya sepatu iya. Ngos. Bisik si Ipul kabur eueuh. Ayo. Berangkat urang. Ayo. Mana mah ieu teuy. Heuy, lewat teuy. Ka dieu yo. Cing. Coba urang. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ongko ayane malah nama. Assalamualaikum. Salam. Si orang ne malah nama. Pan ngajawab salam teh wajib hukumna Kang. Nama isi dia tuh teh keluar Besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke. Pan ieu empuk amat. empuk. Sia tak empuk. Ampura mang. Kebal-kebal lu aing bola. Ampura. Ayeuna ieu. Bang. Cena boga sangkutan lin jeung Ki Uteng. Sangkutan naon? Utang. Hutang naon? Gede teh leutik. Galah. Wanin tuh. Atuh mesti heula tuh. Ayo anak buah heulan, eleh anak buah bos ngejat. Aing mah Bos teh kumaha? kieu. Sekarang ngarasa boga hutang hanteu. Ke hutang naon ieu? Atuh hutang kasih ateng. Oh, si eta. Heeh. Bayar fisik abis. Siap kayak gitu mah. Ya nyokot itu lah. Kitu. Heeh, atuh pan urang tadi kitu abis urang kitu teh. Berat ya, macam-macam ka entuy. Kebel amat, Mang. Ayo guys ya. Oh. Oh, gatur nuhunnya. Heeh. Oh. Ayo balik, ayo siap. Iya, rek ngeboga bos. Iya, yo. Itu lah bos. Coba ya Bang Bargon nih. Nelfon Bang Bargon bom iya hasil can ini lagi hutang sa si Ipul. Halo. Beres Chan. Beres, udah beres. Siap, enak balik kalinya. Bang. Beres? Beres, Bos. Aman. Siap. Pas. Pansian toy. Ira balik di Jakarta. Ulah kuduang nyawa aing, bisik keributan yang iya ya. Ulah diinget bae bualin. Bakat doang. Ulah ditanangan. Ulah ditanangan. Laku naga imani Kon, kasih ulah ditanangan. Kon. Aing kitu mah